Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Tipayun saparosnya akeun salam tawis kahormatan Islam. Urang sasangan sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu kagunganana. Alhamdulillah wa syukurillah dina wengi ieu tiasa salih sasarengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala sehingga urang didugikeun ka ieu patempatan. Shalawat salam mugi asa papaosna dilimpah curakeun ka nabi urang sadayana ani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabiin, oge tabiin oge jalmi-jalmi nu micinta kana sunahna di kiamat. Hadirin jamaah pangaosan, supados teu nyangkolong waktos urang kana hanca bae da gaduh hanca tina bacaan masih surah Al-Baqarah. Ayeuna teh ayat sabarji Bu? Nu manaeun teh? Patalaqo nu mana? Mohon Bu Fatalaqo teh. Mohon Bu Fatalaqo. Ayat 218. Fatalaqo Adamu mir rabbihi. Nah, baca surah Al-Qur'an, buka Al-Qur'ana surah Al-Baqarah ayat 280 panginten. Tos kepenak. Ayat berapa? Ayat 37 sana Bu. Ayat 37. Fatalaqo Adamu mir rabbihi. Atos kepenak atos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi.
rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Sarang. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Hudai namanya margi lak upai waqaf mah iya teh jadi sukun berarti hudai nya hudai. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mangga sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Salisa teu acan ngahartosan urang tajwid heula sakedap. Bismillahirrahmanirrahim. Margi aya keterangan wal akhdu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana asimun. Ngaji tajwid wajib kanu maca Quran nu teu make tajwid dosa ka pangeran. Hartina lamun ngaos Al-Qur'an kedah ngangge tajwid hukumna fardu ain setiap nu maca Quran wajib make tajwid. Adapun belajar ilmu tajwid hukumna fardu kifayah. Ari fardu kifayah teh nya eta cukup ti salasa urang teu hartina teu bisa kabeh teu naon nu penting macan leres lah gitu. Nu penting macan leres. Adapun terang idhar idgomna mah teu jadi masalah, nu penting asa bener macana. Tanu apal idhar idgomna mah sebagian lah salah urang ti antara mereka eta sah-sah saja dina maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah ilmu tajwid adalah hifdzul lisani anil khoto'i fi kitabillahi ta'ala waqta tilawati. Maksudnya Bu, faedah ilmu tajwid ngajaga lisan tina kasalahan dina waktu maca kitab Allah Ta'ala. Hifdzul lisani anil khoto'i fi kitabillahi ta'ala waqta tilawati. Hartosna ngajaga lisan tina kasalahan da ayana huruf Al-Qur'an teh tina lisan, tina tenggorokan, tina kerongga ieu keluarna sorama tina tiwit tenggorokan nepi ka lisan nepi kana hidung aya nu tina hidung aya dua nun tasdid mim tasdid itu tina hidung. Tina khoisum harusnya puhul yang pangamung itu khoisum. Fatalak ko fa tama harus fa ibu fa itu paling susah fa babari fa padahal masalahnya sih fa ari fa teh marojna teh keluar tina sipaten hartosna li sipaten teh lisan tina bibir dua aya opat huruf Al-Qur'an nu kaluar tina lamai teh aya opat hiji wau dua mim kaopat ba kaopat fa wau mim ba fa wau mim ba fa lamun di barisan teh wa tuh kan usik lamunna usik wa wi wu ayeuna mim ma mi mu balam heula ma mi mu teu bisa a i u teu bisa kada balam heula anger ma itu mim keluar tina sipaten harusna teh wau mim ba bi bu sarua lamun nyebut ba teu antel pertemuan bibir jeung bibir mah jadi a mah kitu nya ba bi kudu antel heula kakara biji jadi huruf ba antel heula lamai jeung lamai kakara keluar ba ta fa mah beda keluar hiji tina sipaten hartosna teh keluar jadi mahroj 15 teh aya mahroj ka 14 aya mahroj ka 15 ari fa mah ka 15 wau mim ba ka 16 mim jeung nun ka 17 itu mahroj huruf teh dibari disebutan dina tajwid teh ta fa mah 15 kaluarna tina min batnis safatis sufla wa torfus sanayataini ulyataini hartosna fa kaluarna tina bibir beuteung anu handap
anu anta jeung tungtung waos anu luhur biwir beuteung nu handap anta jeung tungtung waos anu luhur fa gitu nya fa fi fu fa fi fu fa fi fu fam na minal mufni mufafa afifa itu harus fa fi fu sanes fa fi fu sanes fa fi fu sanes fa biwir beuteung anu handap tah ieu biwir beuteung handap antel tungtung waos anu luhur tuh anu luhur ieu sanes lambai jeung sanes biwir jeung biwir lain biwir beuteung anu handap antel tungtung waos anu luhur fa kaluarna aya hiji nyaeta huruf fa min batnis safati sufla wa tarfus sanayataini ulyataini tina biwir beuteung anu handap anu antel kana tungtung waos anu luhur fa fi fu da pami santri mah dibacakeun kieu fa fi fu fam na minal mufni mufafa afifa terus sabisana fa da susah itu teh aya nyebutkeun fa teh kaluar lamai nepi ka kaluar seperti ludah keluar fa harese da hese biasa mah fa fi fu jafuh feyem gitu fa itu fa fatalaqqa tako jabarna jaba pamanjangna jabar nangtung sapanun payuneun ko aya jabar nangtung pamanjangna jabar nangtung di payuna aya hamzah namina majaiz mun fasil ayyakuna bada harfil maddi wal hamjatu fi kalimatin ukhra yen kabuktian sabada huruf mad aya hamzah di kalimah anu sejen namina majaizmun fasil tamajaizmun fasil macana menang tilu wajah tilu jalan saya wajah kana rarai sanes wajah teh jalan artinya teh tilu wajah tilu jalan hiji dua harkat menang opat harkat menang genep harkat dua harkat opat harkat genep harkat itu majaiz munfasil menang saalif dua alif tilu alif itu majaiz munfasil kumaha macana keur kaayaan urang eta mah lamun keur musawaqah mah kudu 5 harkat keur musawaqah mah model keur musawaqah model bacaan anu tartil anu dibutuhkeun tartil ieu tartil teh menepati aturan tajwidna itu 5 genep harkat fatalaqqa ta teh hamzah eta teh sanes alif teh da teu aya alif di baris alif mah tara narima baris alif mah tara narima baris nusok di barisan mah hamzah al hamzatu al alifu idahurika wa huwa hamzatun lamun alif di barisan namina hamzah jadi ieu teh sanes alif tapi hamzah margi di barisan jabar nangtung jadi panjangna teh genep harkat margi sapartos ciri pamanjang aya hamzah di kalimah anu sejen ta alif mate jabar nangtung deui sami 2 harkat eta mad tabi'i adamu mir rabbihi cobi ibu naon mir tah naon namina mir naon namina tah sugan ingetkeun saeutik we sugan inget mir naon tah Bu suganta pamagat ibu bapak hukum nun pae sareng tanwin eta aya opat hiji idhar 2 idgham 3 iklab 4 ipa idhar hurufna aya genep hiji hamzah 2 ha 3 ain 4 he 5 gin genep kho teu aya tah na idhar mah teu aya
dua idgham hurufna aya genep hiji ya dua ro tilu mim opat lam lima wau genep nun ieu hurufna ya ro ro nam jaden namina teh naon idgham kabagi dua bagian hiji idgham ma'al gunah hurufna aya opat hiji iya dua nun tilu mim opat wau dua idgham bila gunah hurufna aya dua hiji lam dua ro berarti ieu teh namina teh naon idgham bila gunah idghamkeun ari idgham teh diasupkeun gitu tah disatukan mim nun jeung ro disatukan menjadi satu mir gitu ya mir disatukan bari teu make gunah da mangeunahkeun atuh make gunah monya mir mangeunahkeun dah tah moal digunakeun mah enakeun pot mir moal dan nu digunakeun mah idgham ma'al gunah itu digunakeun saperti manana ieu mun contona can aya ieu mah teu aya aya ge ihfa di dieu mah contona teh teu aya contoh idgham ma'al gunahna ieu teu aya idgham bila gunah idghamkeun sarta teu make gunah ai gunah teh ngahinyeng kana pangamung teh karasa tah eta gunah teh ngahinyeng teh ieu mah mir rabbihi mir rabbihi idghamkeun sadabari teu make gunah mir rabbihi hi dijabar di jr nangtung namina mad silah qasiroh dipanjangkeun dua harkat da mad silah qasiroh sabab sabadaha domir teu mayunan hamzah jadi we mad silah qasiroh kalima jabar nang tung sami mad dobi'i dua harakat kalimatiu fataba ayat tanwin jr mayunan fa namina ibu-ibu naon bu fa ikhfa margi ayat tanwin jr mayunan salah sahiji huruf ihfa nyaeta fa huruf ihfa teh 15 hiji t 2 c 3 jim 4 dal 5 za genep za 7 sin 8 sin 8 sun 10 dol 11 dol 15 pak gitu babarieun asal minang diajarna bakal katalar ta 15 huruf idhar ihfa huruf ihfa 15 huruf iklab hiji jadi genep belas jeung huruf idgham genep jadi 22 tambah huruf idhar genep jadi 28 itu huruf ejaiyah huruf eja-ejahan kalimatiu adapun ari ihfa digunakeun margi lebetna kana gunah ari dia kalimatiu tilu harakat sarua jeung innahu sami eta teh gunah eta ge ngan eta mah gunah asliyah ta kalimatiu mah eta teh kalimah idhar gunahna gunah aridiyah kalimatiu fataba alaihi atos sakitu tajwidna bismillahirrahmanirrahim fatalaqqa tuluy nampi saha adamu nabi adam mir rabbihi ti pangerana adam kalimatin kana sababaraha kalimat terus kana fataba tuluy nampi tobat Allah alaihi ka nabi Adam innahu sa'nyana Allah
huwa ari Gusti Allah at-tawwabu eta tukang ngahampura ar-rahimu tur nu maha asih kulna ngadawuh kami ihbitu jung geura arinit aranjeun min hati surga jami'an bari sadayana fa imma ya'tiyannakum mangka lamun engke datang ka aranjeun minni ti kami hudan naon hudan pituduh faman tabi'a tasaha jalma tabi'a anu turut eta jalma hudaya kana petuduh ti kami fala khaufun mangka moami kasieun moal aya kasieun alaihim ka jalma-jalma walahum jeung moal pikeun eta jalma-jalma yahzanuna eta narina ngarasana langsa walladzina jeung ari jalma-jalma kafaru anu kafir itu ladina wa kazzabu jeung ngabohongkeun itu ladina bi ayatina kana ayat-ayat kami ulaika ari itu jalma-jalma ashabun nari eta bakal jadi ahli neraka hum ari eta jalma-jalma fiha dina neraka khaliduna eta langgeng. Para ibu jamaah pangaosan hatur nuhun ka sadayana mangga bari tingali bari hartosna ditinggal ku ibu ieu teh hartosna kieu gitu. Da terkadang jalmi teh anu kurang merhatoskeun mah masih geus apal ge jadi poho deui ibu. Itu ngapalkeun mah ibu teh teh. Keur leutik mah apal wahidun hiji isnani dua salah satun tilu arbaatun opat khamsatun lima sitatun arbaatun apal ayeuna jadi poho deui aduh da tara diapalkeun da teu butuh keur naon da tara aya nu bahasa Arab ka urang ge padahal lamun ilmu tos apa teh ulah nepi ka poho ibu teh karunya nyaah. Para ibu jamaah pangaosan ieu ayat nu disangakeun teh aya hubunganana sareng ayat nu sebelumna. Margi Nabi Adam ngalakukeun pelanggaran di surgana pidauh Allah teh ulah ngadeuketan ulah ceuk Allah teu pantes nya ceuk Allah teh asa teu pantes eta teh kurang enak masa ngaupingna ge nya ceuk Allah jeung babaturan wae. Pidauh Allah teh kieu ka Nabi Adam teh pek anjeun sing betah cicing di surga ngan kade ulah ngadeuketan tangkal ieu tak ulah ngadeuketan tangkal ieu lamun anjeun ngadeuketan bakal jadi jalma dolim gitu kan wala taqrabaha dihi sajarota fatakuna minad dolimin tuluy we datang setan anu kamarina setan teh tita sujud teu daek sujud ka Adam teh digoda we Adam teh eta teh sabenerna mah Allah teh ka mana teh ngabobodo lamun anjeun ngadahar ieu buah ceuk setan bakal langgeng cicing di surga dahol di teh hartina langgeng matak mimiti ngagoda ka Adam teu beunang Nabi Adam nama Siti Hawa beunang teu kuat hayang deuketan dipetik dituang ceuk sakawa mah nepikeun kana dadana
Nabi Adam nepikeun doang nepikeun kana angkeutna saurna teh kitu matak sok aya genok laki geuningan cenah ka dieu panareup kan dibuat jadi buah kholdi cenah kitu nya bali buah kholdi apa teh keur baroto keur leutik lah keur mujina bangun aya buah kholdi teh naon kitu nya teh tah kitu para ibu sadayana tatina pelanggaran eta ngarempak larangan Allah Subhanahu wa taala ulah ngadegetan eta tangkal kalah dipetik di dahar ku Nabi Adam nu akhirna Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun Adam ti surga kalimatna eta dihana teh eta di dieu meuting fa azallahuma syaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi. Itu para ibu sadayana saterasna Allah maparin beberapa kalimat fatalaqo adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih keur madi kaluarkeun ti surgana teh Nabi Adam teh dipisahkeun jeung bojona deui nu hiji ka beulah masrik nu hiji ka beulah ka magrib coba dipisahkeun di kitu kaluarna hayang panggih nepi ka Nabi Adam ta ilahin teh di dieu teh mustaqarru wa mataun ilahin teh nu ngahartian 40 tahun hayang penak deui sareng bojo teh Nabi Adam teh 40 tahun hayang panggih jeung bojo di dunia ai di surga bebarengan dikaluarkeun ku Allah ti surga hanya dengan pakaian saala kadarna anu aya teh duka daun surga we halangan larangan hungkul damun kaluar teu diacuk teu naon da pakaian surga dikaluarkeun ku Allah teu meunang dipake hanya dengan mawa daun-daun ti surga nutupan oratna kitu hungkul jiga Tarsan we nya mun ayeuna jiga Tarsan kaluar ti surga teu di baju teu di Allah. Nabi Adam itu nyeun larangan tah hiji padahal mah teu berat-berat teuing pelanggaran ti Allah teh hanya ulah ngadeukeutan buah kholdi ulah ngadahar eta ti Allah nepi ku Allah dikaluarkeun ti surga coba lamun urang ayeuna lamun mah keur ngalamun lamun umat Muhammad teu salat sawaktu teu meunang antol jeung pamajikan laranganna kitu asa berat jeung katanya tapi da teu kitu Allah teu mere hukuman kitu hukuman seperti itu henteu saha umat Muhammad anu nyieun pelanggaran pasea salaki jeung pamajikan hukumanna dicambuk teu aya deh ma rohimna Allah beda ka umat Muhammad beda ibu paling diogo umat kang Nabi Muhammad fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih tuluy nampi we Nabi Adam teh keur lempangan keur silineangan teh nampi ayat beberapa kalimat ti Allah Subhanahu wa taala fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin keur neangan Siti Hawa teh nu dibaca teh hanya eta ku Nabi Adam teh dakur ieu ayat ti Allah ge ieu Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin eta terus dibaca ku Nabi Adam kamana di mana keur kumaha ku Nabi Adam diaos eta teh Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hartosna Rabbana duh Gusti Pangeran abdi dolamna dolim abdi kadiri angpusana kadiri abdi Robba dolamna angpusana wa illam taghfir lana lamun teu aya pangampura ti Gusti wa tarhamna jeung teu aya nyaah Gusti lanakunana tatang tu bukti abdi teh minal khosirin ti golongan jalma anu rugi lamun teu aya kasih sayang Gusti
abdi teh kagolongkeun jalma rugi. Itu saur Nabi nanti itu ayat anu dipasikeun ku Allah ka Nabi Adam alaihissalam. Kumaha lamun ku urang diaoskeun mangga ibu. Ai kapungkur mah sok ka kuping setiap masjid di hampir masjid di kampung ada abdi urang kampung nu diaos teh eta ku aki-aki di masjid teh. Rabbana ya Rabbana Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti Pangeran abdi dolim ka diri abdi pami Gusti teu ngahapunten tangtos abdi janten jalmi anu rugi. Fataba alaihi tuluy nampi tobat Allah teh ka Nabi Adam. Jadi tobat Nabi Adam teh dihampura ku Allah. Innahu huwa tawwabur rahim, sanyana Allah teh huwa ari Gusti Allah at-tawwabu eta tukang narima tobat ar-rahimi tur anu mika asih. Jadi lamun urang teh ulah putus harapan, ulah putus asa, pedah loba dosa, urang mah geus ahli neraka mun kieu mah. Tah. Maka ulah putus harapan. Allah mah lautan pangampura. Anu harapan urang teh mugi Allah ngahapunten kana saneskanten dosa urang sadayana. Setiap salat urang ngaoskeun istighfar 3 kali, ditambahan deui keur wiridan tadi 7 kali atanapi 10 kali istighfarna. Dan istighfarna Kangjeng Nabi saurang teh 100 uihan sapoe sapeuting piraku urang anu teu dijamin ka surga kur masa 3 kali mah. Setiap bada salat 3 kali berarti lamun salat 5 kali teh 15 kali. 15 kali lamun tilu ta astagfirullahaladzimna kur 15 kalieun tamahan deui we atuh ke ibu teh jadi sugan 70 kali istighfar sapoe sapeuting teh. Allah mah lautan pangampura. Tapi urang anu mung istighfarna kulnah bitu minha jami'a ngadawuh Allah jig anjeun kaluar ti surga kabehanana fa imayatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sahaja ma anu teu turut kana pituduh ti kami, sahaja ma anu turut kana hidayah ti kami, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Eta jalma teh moal boga kasieun jeung moal prihatin. Hartina urang ge kitu ibu sadayana sing turut kana pituduh ti Gusti. Ulah diteangan pituduh teh tos aya. Ai kapungkur mah Kangjeng Nabi nepi ka tahanus di Gua Hira. Saha ieu teh anu nyieun dunia teh hayang apa? Nah Kangjeng Nabi teh apaleun. Maka Kangjeng Nabi kahayang teh dibere hayang tahanus, hayang cicing di guha nyepen kieu. Kangjeng Nabi hayang uninga saha nu nyieun ieu dunia saha, da teu anu mamatahan. Akhirna datang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak urang mah tos ku Kangjeng Nabi diwartosan lah. Tos tinggal ngajalankeun urang mah teu kudu tahanus, teu kudu tapa. Neangan hidayah teu kedah. Hidayah tos ana Al-Qur'an tinggal diaos ku urang sadayana, diaos hartosna jeung eusina diamalkeun naon aya dina Al-Qur'an, insyaallah bakal salamet. Ta Al-Qur'an teh hudayah eta pituduh ti Allah Al-Qur'an teh. Maka urang kedah turut ka Allah Subhanahu wa taala, paman tabi'a hudaya sahaja manu turut kana pituduh ti kami moal sieun anu moal bakasieun hanya sieun teh ku Allah begitu nya sieun ku Allah.
terakhir ayat teh bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ari jama-jama anu kafir, anu ingkar kafir teh tina ayat-ayat Allah teu percayaeun beureunya kitu ceuk urang mah teu iman kana Al-Qur'an. Iman si iman tapi teu ngalaksanakeun eta sarua we. Dina kalimahna innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun gitu nya. Jalma kafir mah sifatan jalma kafir teh nyaeta innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ieu mah agamana mah Islam tapi ngedul teu salat teu naon ta eta kalimah teh hampir kitu. Da ngabedakeun antara kafir jeung mukmin teh saeutik. Naon antara Islam jeung kafir bedana jalma mukmin jeung jalma kafir ku salat sakitu. Cirina teh lamun jalma iman mah sok salat ngalaksanakeun parentah Allah. Berarti jalma kafir mah tara salat. Gitulah. Ngan ulah urang teh pada si eta tara salat disebut kafir mah ulah. Da Allah anu ngahukuman kafir mah nya Allah. Jalma-jalma anu ingkar kana parentah Allah, mung taat kana parentah Allah, wa kadzdzabu jeung ngabohongkeun ayat-ayat Allah, teu percayaeun. Jadi ngabohongkeun teh teu percaya, hartina teh percaya tapi teu dilaksanakeun perintahan Allah teh. Teu dijauhan larangan Allah teh. Dititah eureun ulah judi, daek judi, ulah maling, ulah judi online, ulah haram hukumna sarua judi eta ge. Rek judi online judi pahareup-hareup jeung baturan sarua ari pahareup-hareup meureun kieu-kieu jisong nu karitulah mun teu apal dan ngaranna teh meuli nomer sarua judi eta ge judi nasib dicarek masih keneh keukeuh hayang resep cik atuh karesep begitu di menu kitu jadi hobi naon judi hobi resep hobi naon judi hobi mah ngadahar baso ulin itu hobi pantas mah hobi nate judi mancing hobi waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah teu percayaeun salat wajib teu beunah embung bisa kitu nya wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar ari eta jalma teh jadi penghuni neraka. Ulaika ari itu jalma-jalma ashabun nar jadi penghuni neraka. Ashab teh jadi geus dicawiskeun di neraka teh geus dicawiskeun ditangtukeun jalma kafir anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah itu geus dicap bakal ahli neraka. Ahli neraka teh seuneu ibu sing percaya da ieu ayat Allah nu nyebutkeun ngadawuhna Allah maka bakal aya neraka jeung surga jaga teh neraka aya surga jalma anu bahagia nampi kitab ti palih katuhu bakal lebet ka surga jalma cilaka nampi kitab ti palih kenca jeung ti pengker ahli neraka ta urang teh harapan teh roja ka Allah Subhanahu wa taala ibadah urang ditampi ku Allah da moal mahi lamun ku ibadah urang mah harapan urang hanya ridho Allah Subhanahu wa taala magfirah ti Allah Subhanahu wa taala mugi Allah maparinan surga ka urang sadayana amin ashabun nar jadi ahli neraka hum ari eta jalma-jalma fiha di neraka khalidun langgeng neraka teh di neraka teh nyebatkeun la yamutu fiha wala yahya la yamutu fiha wala yahya neraka teh teu hirup teu maot dina neraka teh urang teh teh jalma-jalma teh jalma-jalma nu ahli neraka nu dilebetkeun ka neraka la yamutu henteu maot
walaya ya jeung teu hirup teu maot. Artinya teu hirup teu maot, teu berkembang kitu. Geus hancur jalikeun deui, hancur jalikeun deui kitu. Hancur awakna hijikeun deui ku Allah teh. Hancurkeun deui jejeritan jeung inum-inumanana cainana. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Lamun ningali dina coba ibu baca buku anu aya tentang neraka. Asa teu daek hee saputing abdi maca eta. Teu daek sare saputing sieun ku neraka teh sieun. Anu harapan urang teh sing sieun ku neraka atuh taat-taat kana perintah Allah gitu kan gitu. Sugan we urang teh kumaca kisah-kisah neraka, urang teh mung ningalkeun perintah Allah teh hayang salat buru-buru. Hayang ka masjid, hayang buru-buru, lamun nguping adzan teh hayang buru-buru ka masjid, laksanakeun salat. Da sieun ku neraka. Tah mudah-mudahan urang sadaya ku Allah diaping, dijaring, dijaga. Kaparduan ti Allah urang sing dihampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. La haula teu aya daya upaya pikeun ngalaksanakeun taat, wala quwata jeung teh kakuatan pikeun nyingkahan maksiat. Illa billahi angin pertolongan Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ta eta teh ibu namina teh cenah buahna surga teh eta anu waktos Isra Miraj Kangjeng Nabi dititipan bahasa ku Nabi Ibrahim penak di langit ka-7 jeung Nabi Ibrahim wartoskeun ka umat anjeun he jalma soleh sing seueur-seueur maca buahna surga nyaeta kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.